Assalamualaikum halayak ramai. Yang baru nongol di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya supaya nanti ada notifikasi di gadget kalian. Dan jangan nonton sendirian deh, karena channel ini mengandung unsur kebahagiaan. Cek, kemananya? Ini dia ajakan ke pasar kalau Cek, Cek. Ih, kemana nya? Baru sini. Basah. Bibir ini basah. Bibir bawah basah, semua basah. Yuk kalau jangan lihat-lihat. Punten teh. Hah? Punten. Lupa. Bentar. Kenapa? Punten. Punten itu apaan? Gue tuh udah lupa banget bahasa Sunda. Soalnya gue di Turki. Sekarang gue juga ini Turki. Oh, iya. Apaan itu kampungan? Gelis gitu. Malah kapan gelis tuh? Gimana ya rumah si Julaiha? Ini sekarang udah banyak kebun kayak gini. Sekarang banyak pepohonan. Ini kan rumah gue dulu. Ya Allah. Sekarang udah jadi kayak perumahan kayak gini, banyak-banyak rumah. Sekarang di sini udah kayak perumahan, banyak rumah. Di mana ya rumah si Julaiha? Udah mau 2 jam nggak ketemu. Itu ada orang, coba tanya aja lagi gitu ya. Ada kecoa. Abang, sorry. Aku tuh tadi ada lihat kecoa di sini. Aduh. Aku takut banget, Bang. Sorry ya, Bang. Aku tuh di sini tuh mau cari rumahnya Julaiha. Tahu nggak? Iya, Julaiha teman aku dulu. Aku tuh dulu tinggal di sini, tapi di sini tuh masih kebun semua, belum ada rumah kayak gini. Kamu bisa speaking Indonesia gitu? Bisa sedikit. Ya udah, sok ngomong aja Indonesia. Julaiha yang mana? Si Julaiha itu loh yang suka ngutang-ngutang gitu dari dulu. Emang cita-citanya dia dari dulu banyak utang kali ya, Bang? Oh, si Tahu Eka. nggak? Oh, Eha panggilannya. Oh, di sini mah gue Eha tuh- adanya. Oh iya, gue taunya si Julaiha gitu. Ya udah yuk antar yuk. Ya udah, ayo. Cek. Lah mana kan? Cek di mana? Ada di nyampur, ini mah. Kayak pemane hayang wayanya urusan orang. Cek mata sih sekali ada tinggal di nyampur. Tolong bisa. Di mana? Wing dah kalau kewek komen di sini. Oh ya laki. Cuma satu udon ke Batur teh. Tidak. Ngomongnya tuh bisa Sunda sih. Lu? Di mana? Wing di Turki sana. Ya udah, antar. Maya. Jadi penasaran aing. Saya Ingat tuh nanyakan ke aing, yo aing karek panggil jeung maneh. Pana yeuna. nggak tahu penduduk begitu dia. Ingat tuh. Mana lagi siapa? Ayo. Mana kemana tuh? Di depan jangan dekat-dekat aja. Lah tuh ke pasar we ulah saya temen di. Ayo lah, silakan. Tadi tadi dia aja pas kalau video dia aja jual ambro. Oh jangan lihat senang orang terus orang yang ngomong bahasa Sunda ya cek itu ngerti sih kayak orang kampung aja sebenarnya udah lama di Turki sih sahannya Jadi penasarannya nih. Di Maya Batur di situ. Ini. Oh ini. Iya. Tadi tuh gue tuh udah lewat rumah ini, cuma kok kayak kosong banget gitu, nggak ada orang. Halo. itu gimana tadi bilang ini percayaan aja mah RT Hah? Habis aja si RT-nya. itu pakai anak mau menjaga teh iya sana awet Turki Kan ngomong tadi terbatas. Halo, assalamualaikum. Halo.
ada sih? Ada. Coba kamu aja yang ini. Ha? Gak ada. Lu tuh gila ya? Kok gila? Orang ini rumah kosong kok. Ha? Duh, kacau. Lu udah gila deh. Ayah bilang ayah. Mana kalau ada? Coba sabar. Kamu mana? Nah, masuk ke main. Ha? Juleha. Ha? Ini rumah kosong. Ada. Coba. Ha? Gak ada kan? Oh, tuh. Oh, itu dia. Kak, tenang deh dia. Iya, pacar teh babaturan mana? Ayo cerita tadi kalau itu. Oh, jadi lu masih kayak gini? Saha? Lu lupa sama gue? Iya, saha. Gue tuh Yeri Morema. Apa lu? Aduh Masih ingat? banget ka dia. Aduh banget ka dia. Iya. Mesti ya. Gue mah cantikan. Gue kamar bisa. Oh, itu baturan ulang ya, Teh. Itu Tapi baturan- galak cuy, tadi kok orang nyalekan. Oh, jadi lu yang tadi sekarang yang kampungan. Terus sih mah iya tuh nih nggak ludes. Iya, Tuti mana Tuti? Tuti, dia masih gimana sekarang perkembangannya sama kayak lo gini? Terus seperti main sama Bang Has, Ya, kayak ini. baiknya. Ini waktu nih lu nih. Kok pulang sih? Iya, Ini dasar orang kampung. Ya, gue sih nonton semua ya nih kabarnya. Alhamdulillah, lihat dulu dong Ya. sarang gue kayak Turki banget kan. Ini balik ke ayah, iya. Kemana abang? Abang. Iya. Mana? Gelis ya kan, gelis. Ya Allah, ditenyang kau mana enak nih. Balik di Turki, abi teh. Aja kan dia. Aja, jadi Sunda deunya di dieu mah nya. Jadi itu mah itu speaking English gitu. Tong sekolah di rumah kampung. Ember. Ayo kita jalan. Kira mending panggil jeung si Tuti. Korea panggil situ teh. Nah, boga dosa naon ka si Tuti. Jelema bageur kitu loba duit ku ieu karoni kitu-kitu. Tanya nyahonya si Tuti ayeuna kumaha? Kumaha mah Gede hulu. perkembanganana hayu. Gede hulu mana jeung urang. Moal ayeuna hayu. Urang di Batuan hayu. Mana si Tuti mah? Hurung-hurung itu. Palingan basuh. Tolol dah. Ayo mas Tuti teh. Tut, tut, Tuti tutut. Tuti. Tuti gede hulu. Tiba heula ti leuletik. Mana eueuh. Ini saya mah dasar penting Tuti. Nah siapa yang akan direk bayar hutang, saya buru bayar. Jadi kemarin ada semayar sih mah. Itu gening ninga gunung segala basuh. Sama ada dinya. Ke dia. Ka dia Goblok sih, awan yang ke aing buat lap basuh. Nu aing baju tidur. Masa ieu? Iya mana tuh apa perilaku? Iya teh si Yeni Morena, babaturan urang baheula keur bolon, perilaku mana poho deui. Pakaian teh. oh deui euceuk. Tinggal ieu gaya kieu teh usum di Turki mah. Abi teh lila di ditu teh euceuk. Karek panggilnya kumaha da mah? Nih Gusti beki ieu nya sampernik masa di mana-mana. Ya, Tukang daging. pangbeungarna. Oh, pangbeunghar. Mulai ngelek Oh, Cai ngomong mana ieu? Geus inget can ieu sa? inget teu. Coba heula geuning ulin tuh di ditu aya nama loba Iya. imah di ditu teh baheula mah di ditu teh nya kebon. Ieu dengekeun. Oh, baturan ieu guyang. Iya nih, kumaha kabarna, Pak? Alhamdulillah enak urang teh geus sukses. Boga apartemen di mana-mana da urang teh TKW di Turki. Ayo euy cuma kieu we ieu teh ongga poe teh. Ieu aing mah beunghar. Nah, atuh masak di nu hawu. Gas, hoream nyiar gas atuh mah aing we. Kudu lah bapak Yeay, itu pasain saya. kudu lah bapak gawe atuh mah Tidak, orang kaya mah bebas. boga usaha naon. Jaga marmot. Ah, da gambar mote sapira batina euceul nya.
Ih, sombong. Kan kita itu kayak RT jeung RW kasep. Kate. Oh, bakal ini mah tukang rampe. Heeh, eta. Nama di karingna kasep Kasep kayaknya. nama. Baru urang teh hayang kitu-kitu keneh kamari teh ti urang. Mana sagala rupa teh dageus kawin mah. Hari mana kali karena naon? Kanu mobil atuh da boga mobil, euy boga mobil teh beunghar teh. Oh, gak urang mah di garasian jeung Siki. Mobil angkot. Asli mobil halus, sedan hukum urang mah. Ulun di beunghar. Kana tuh dah di dieu tuh teh pangbeungharna. Kieu tapi imah namanya kalau sekarang kena imah urang geuning. Iya, da urang mah teu sombong. Euy naon isu masih gana jadi renten. Salah namanya gawena di ditu. Sagawe-gawe we di ditu mah gede gaji nanu penting mah halal we cek urang mah kitu. Naon nanya rek Kalau di kitu. gawean. Henteu atuh nya di kacina eueuh. Jadi mana hese parkir teh nya da baheula mah di ditu loba kebon di ditu parkir. Oh, peranti orang kulinya baheula balik ngaji. Ingat tuh si sumput baheula. Oh, kita di kurangnya. Si ieu ditinggalkeun. Ceuri kayaknya urang buku kening gimbal segede Oh, kieu. segede oh ngambek. Nigarila. Ya enak jadi kulis. Alhamdulillah ada operasi nama. Si tamang ieu aya hayang kali sia. Hayang naon ai eueuh. Sok arane da tita tadi ge teu nanaon jeung urang mah. Heeh, sia teh muji-muji kitu teh kayak tungtungan nyeun duit. Moal wadi ka urang mah. Siapa kitu ka aing oge. Geus atuh naon. Ih, kadon pasea. Tong poho sia teh boga janji ka aing. Sabaraha hutangna sih boga hutang ka maneh? Heeh, Sabaraha? 700.000 pira. 300 eueuh. Urut naon? Mani masuk. Tidak bunga ayeuna Eueuh mah beunghar teh kitu ngabunga-bunga duit teh nya kota beuteung teh bakal segede kieu. Ulah kitu teh eueuh. Ah, ujang maya apa? Sabaraha eueuh? 200.000. Tah eueuh 200.000. Aduh sia ka aing kesapan datang-datang. Bubuk. Butuh teh. Butuh. Geus eueuh tong nginjem duit ka si ieu. Nelpon ayeuna mah ayeuna naon? Sia mau aya batur anyar ayo. Lain batur anyar ti leuletik jeung urang mah. Si mah dah nggak kabaturan ge nggak duitkeun wae mun. Sia mah teu cara nginjem ka aing, da awas ieu ka nginjem ka aing, awas ieu mun beres. Moal awas eueuh lamun nginjem deui. Moal nama moal. Nanaonan Kamu kayak batur anyar. di leuletik si ieu mah jeung urang. Rek naon eueuh? Da eueuh ge moal tuluy beunghar kieu da aya di handapna jelema ge. Udah ngekon, mana teh udah Sia ngekon. jadi celaman sia. Lain kitu urang mah kababaturan we silih elingan. Ieu naon si tur kita jadi ustazah. Jadi ustazah mah moal kieu meureun setelan. Ngababu urang mah mun kudu kasarna mah. Teh KW di ditu teh. Nah, sia sosokan ngasati aing. Nya di dieu we asa pangbeungharna da urang ge bakal pindah di rek meuli imah di ditu 1 hektar. Rek naon? Jadi mah ngomong apa? Bakal ka 1 hektar urang. Cuma bisa dah. Eueun pangbeungharna mah ngan tuti. Eueuh ayeuna mah teh Yerni nu pangbeungharna.